Raksa Art Production. Raksa Art Production. Mang Karmo, Neng Dede, aya naon Neng? ngahaja abdi teh datang ka dieu Mang. Rek aya perlu ka Mang. Aya perlu. Bener Mang. Perlu naon sok rareuwas emang mah yeuh? Mang Karmo, ari Mang karunya henteu ka Dedeh Mang. Hah. Ari kitu aya naon? Lamun Mang karunya ka Dedeh, cik atuh pang terangkeun ku Mamang. Anak saha ari Dedeh teh Mang? Aduh, Neng Dede. Mang Karmo, Emang ngadenge kecap-kecapan Neng Dede. Kagagas. Beras inget ka zaman anu geus kaliwat. Mang. Riwayat Bapak Dede jeung indung Dede. Mang Karmo, Hmm. Dedeh sok sering ngalamun. Sok sering mikiran nasib Dedeh. Hajar cek batur. Dedeh teh lain anak Parukman. Tapi anakna Papardi. Nah bener Mang. Hayu atuh Mang terangkeun. Dedeh hayang nyaho di rupa bapa. Hayang di aku Dedeh kudu jadi bapa Mang. Neng Dede. Memang eta beja teh teu salah. Rukman lain Bapak Dedeh sabenerna. Bapak Dedeh mah Papardi. Bener ta teh Mang. Teu salah Neng Dede. Hayu atuh abdi. Hayang amprok jeung jadi bapa Mang. Neng Dede. Lamun sakirana Neng Dede hayang panggih jeung jadi bapak. Hayu ku emang dijajakeun Neng. Hayu Mang abdi anteurkeun. Hayu Neng. Punten. Nggak, saha? Kuring. Weh, sama. Pel. Waduh, Kumaha cager maneh Pel? detik deui cagerna mah. Naon? Eta naon cager? Oh biasana lamun kakara kapanggih nanyakeun maneh cager. Cager, ager cager mah, ager gering mah gering weh. Oh nya biasa ieu jelema mah. Aduh atuh pake maneh ayeuna mah alus bajuna. Aduh make cut bray. Santona bubujang dinu beunghar. Oh syukur atuh. Urang asa kaget mana guru kitu dengan awak teh. Nya eta pugudek malah raripuh ieu TPL sebenarnya mah
Maklum hirup di lembur pusing seumur-umur. Pagawean iwal ti jadi hileutana. Beneran yo mo. Urang kasemahan kumane urang mah can gajihan euy. Can gajihan. Heeh. Eta meureun tiap bulan kudu narima gajihan ti dunungan. Nya nu geus mah tara ngomong naon-naon sok we. Ayeuna mah urang cenah cek juragan teh engke cenah gajihanna abis bulan. Bulan datang deui abisna. Naon sih? Lain abis bulan kumaha ieu teh? Heeh, abis bulan datang deui beakna. Lain abis bulan eueuh bulana aspel. Ye, di bulan 12 teh kana bulan hiji, di bulan hiji kana bulan 2. Ari kitu maneh digawe ti bulan naon? April. Nyebut April. Naon sih? Mana ingat bareng tuh keur sok babarengan jeung urang nya. Ingat baheula majikan mana asup ka restoran teh ya. Wah majikan urang kampung teh mana mah. Ari kitu datang ke restoran minta nasi, nya dibere nasi. Heeh. Majikan mana muka timbal dengan ujungnya colan nasi, we make kejo. Eta sia. Ya ulah sok dibejakeun deh. Soal eta mah ngerakeun. Udah asal abrek jeung mana Yo, Mel. Hah? Marumpa majikan urang lambur tanya. Urang dusun. Da eta mah pamajikan urang nempo tukang martabak majarkeun teh cenah. Masih bapak sia cenah. Itu aya goreng endog cenah. Padahal martabak datang dipake dahar we ku pamajikan urang. Urang rek ngabejaan da sieun manehna eraun majarkeun teh cenah. Bapak sia geuning amis goreng endog teh. Cek urang teh ada teh urang kota mah sok make gula. Hah? Mana Eta. Jakeun ka maneh mah cicing we maneh mah. Abogona juragan ya? Naon sih maksudnya? Cicing we maneh mah lah. Nyaon-naon lah. Da kadar bujang. Nyalain gitu. Bukan alengoh atau boga laki atau boga batur gitu urang mah. Lan? Dia. Enggak juragan. Enggak. Naon mana gendeng? Tamu juragan. Hah? Tamu saha? Karmo. Naon sih rek naon? Oh. Lain maneh ka dieu Enggak juragan. Segala ditajong. Aduh, Gusti nu anu. Hilap juragan enggak tajong teu katingali. Aya naon. Tamu. Raksa Art Production. Naon atuh pariksa ku manis dipariksa can tamuna. Buka da mau awewe juragan. Naon? Awewe kuris teh. Eta maneh ari ngomong lamun heugadengan ku ibu kumaha maneh teh. Ibu tuh aya. Si aspel agana. Sing bener atuh saha aya naon? Mang Karmo nyanak istri gelis. Tapi buka ditaruh teh awewe saha? Mau diberi Rusia cenah maneh mah kitu taurna teh. Di mana enak karmona? Jadi payun. Coba tak dieu. Mak. Naon? Luak lieu ku aya. Naon sih? Ieu ka dieu cenah asup. Ari maneh kan sasantak wae ka urang. Itu udah budeg. Lain budeg, teu ngadenge. Ruan we blenger. Aya Mo. juragan Pardi. Aya Karmo. terus. Oh, Ada ka jero mo? punten juragan. Ka dieu aya naon. Iya maksana mah bade wawartos ka juragan. Masuk sagala juragan lah. Cara baheula we urang keur babarengan sangsara. Nah, habat aya naon Mang Karmo ka dieu kira aya naon? Kieu salaresna mah. Itu aya istri naroskeun Pak Pardi. Naroskeun Pak Pardi kumaha? Awewe ugulah. Si aspel sih dibaledog we kira. Sok ngeureuyeuh dunungan. Kumaha cing caritana kumaha? Sumuhun, abdi teh kasumpingan hiji istri, salompok maksana mah naroskeun Pak Pardi geulis teh. Nya ari maksudna kumaha nanyakeun teh ieu. Oh, naroskeun. Kablikeunnya ganya. Si aspel Juragan sieun. sumihin teuing. Juragan sieun ku ibu cenah. Itu
Nah, bat maneh teh make geura abdi keur abdi. Ieu teh kumaha cing Mang Karmo cing geura caritakeun terus terang kumaha maksudna geura. Oh, salaresna mah kieu ieu Pak Pardi. Bapak we lah nya. Heeh. Kieu salaresna mah itu istri teh anu memang ngahaja ku abdi dibantuin ka dieu. Maksudna supados Pak Pardi ninga gitu tah. Kieu salaresna mah nah teu emot waktos kapungkur waktos Pak Pardi kagungan istri kami Min. Sumuhun waktu 17 tahun kalangkung geuning. Anu kukuring ditalak 3. Tangring Nah, bat kumaha kitu? salaresna memang Pak Pardi moal uninga tapi abdi terang. Mimin teh nuju ka kandungan 4 sasi. Hah? Wah, Mimin geus nyarita. Bayi nu keur dikandung ku manehanana geus digugurkeun. Bohong tetep. Bohong. Bakating ku sieun kudu jadi bapana Mimi. Kapaksa ngabohong kanu jadi salaki. Ari ayeuna Tah. Eta jabang bayi anu dikandung 4 bulan waktu harita. Kalian di ragragan talak 3 ku Pak Pardi. Tah eta budak teh ayeuna tos aya di dunya. Malah tos ageng istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti. Aya paribasa cai tara poho kawalungan. Di mana Karmo ayeuna jelmana? Tah ieu istri anu dibantuin ku abdi teh salaresna putra Pak Pardi. Neng. Bede. Cinta ka dieu mah. Tah ieu sabenerna teu 2 teu 3 Bapak Dedeh teh Pak Pardi. Tah ieu buktina. Bapak, ya Allah, ieu Dedeh, Bapak. Dedeh teh diaku ku Bapak teh. Bapak. Dedeh. Nama Dedeh teh. Kawin teh meureun aya nu ngawalian, Bapak. Anaking tetesing darah bapak sorangan anu asup kana paribasa cai tara poho kana walungan. Hampura bapak lain bapakku teh hayang mikanya ka hidep cu. Bapak ngerasa bagja barina sugema sanajani sagigireun anak bapak ngaragrageun cai mata tananing kabunga. Hidup di aku anakku bapak. Bapak. Ulah asa jeung jiga. Yen anjeun teh nya tetesing darah bapak sorangan. Bapak. Itu hidupnya. Anakku. Tong kudu make dipake cerik balilihan. Bapak moal sama. Sakali deui cai moal poho kana walungan. Anu yakin nu jadi anak moal poho kanu jadi kolot. Sumawana kanyaah nu jadi kolot moal kapegat ku pati nganteng lirik ibarat benang upamana. Anak ini Dedeh. Lamun heug hidup tadi nyebutkeun di mana kawin boga wali. Sanyana ieu rahasia ku bapa dikemuk ku sorangan. Yen bapa ngabogaan kayakinan sanajan indung anjeun ngabohong ka bapa. Yen darah bapa anu gumulung dina rahim indung anjeun pasti yang widi bakal ngalaksanakeun. Gubragna hidup gelar ke alam dunia. Anak ini Dedeh. Bapak. Jigana ayeuna mega anu ngadalingding nu jadi panghalang kana ieu rahasia.
geus nyingrai ka tebaku angin kabunga. Kabunga hate Bapa anu bisa paampruk jeung anak Bapa pribadi. Eta sing darah Bapa sorangan. Kalayan Bapa sumpah. Risiko naon anu tumiba ka diri Bapa ayeuna. Bapa tetep bakal tanggung jawab ka diri anjeun lahir batin dunya jeung akhiratna. Moal anaking, moal. Ku Bapa moal disapirakeun, Bapa moal ngaleungitkeun kanya. Kanya Bapa nganteng lir ibarat benang. Moal kapegat ku pati cuy. Karena Ulah juragan. anjeun nu jadi cukang lantaran. Kuring rasa bunga purbagja yen nya anjeun anu mikanya ka kuring yen anjeun dulur kuring. Anu memang ieu rahasia iwal ti mararaneh kabeh anu nyaho aspel jeung karma. Tapi sanajan kitu Dede Raksa Art Omat Production. munguh ka Bapa anjeun anu itu ulah rek mapohokeun. Anu ngagedekeun diri anjeun. Anu nyampurnakeun diri anjeun. Anu bisa nyugemakeun hirup anjeun. Ti mimiti anjeun gubrag ke alam dunya. Ti mimiti anjeun micen gegeuleuh anu ngotoran kana jadi kolot. Tug dugikeun ka dewasa anu teu oleh musingkeun ka kolot anjeun. Omat bager ulah poho. Teu aya kecap istilah Bapa tere. Sarua harkat darajatna jeung Bapa sorangan. Opat perkara anu wajib dikanyahokeun ku hidup. Opat perkara anu wajib dipunjung dipuja ku hidup. Omat anu ulah rek dipopohokeun, anu harkat darajatna sarua jeung dorakana pasti sarua. Hiji, indung anu ngandung Bapa nu ngayuga. Kadua, indung pulung Bapa pulung, ulah rek kumawani. Katiluna, indung tere Bapa tere. Kaopatna, mitoha awewe jeung mitoha lalaki. Ieu opat halamun ku anjeun dilanggar anaking. Anu yakin hidup bakal doraka ti indung rejeung ti Bapa. Pangeran muarek ngahampura ka jalma nu doraka ti indung bapana lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Heug bageur. Bapa nu hape. Ulah nepikeun ka aya kajadian anu teu dipikarep ku urang duaan. Bapak. Bapak. Ayeuna hayu atuh Bapak. Urang riungkeun sareng Ibu. Jigana lamun Bapa kudu nepungan indung anjeun. Bapa can bisa. Bapa can bisa. Bapak. Dede hayang ningali Bapak sareng Ibu. Aya mah kieu we heula. Pasoalan eta gampang. Keun aya mah cicing we heula. Mo Ulang. sanajan maneh. Mun rek cicing heula di dieu atuh ayeuna heug. Tapi sanajan barina kitu payahna ayeuna geura bejakeun ka akina Dede. Kumohon. Yen Dedeh teh geus datang ka bapana sarta di aku. Jung aspel antur ku maneh ka ditu. Permios atuh juragan.
Lan, Sok malam. Dari mana ari maneh? langsung di Empang juragan. Ari eta lauk masih dipelakeun. Rantos. Nah, tapi bahasa kami ka Empang geuning arareuh laukna ka mana? Kira aku juragan teh sisi tangkal kelapan lalu lunggri geuningan. Nah, aku mujeng. Ari maneh lain dipelak-pelakeun di gawirna atuh, pelakeun awurkeun ka Empang. Nah, Udah ari lauk mah atuh da kuduna cai atuh. nabi orang dipelakeun. Nya ku di dipaculan we Empang teh ditancep-tancepkeun. Empang di paculan. Alah, tuh geuning Mang Karmo, mau buru-buru ka dieu mau? Punten. Lain kumaha bedana ieu? Oh nya eta abdi teh bade ngawartoseun ieu teh ka Bapak. Heeh. Abdi teh wangsul teh ditu teh ti akina Neng Dedeh. Kumaha cenah? Kalarsa nuju kumpul. Araraya kabeh. Sumuh nuju araya sadayana. Lain eta tanggapanna kumaha tanggapanana. Nya barang ku abdi diwartoskeun kitu ge. Heeh. Ah, rada ngahulang gitu tah. Saha teh? Eta akina Dedeh. Nah, kira-kira teu ngambek eta ngahulang teh atawa ngahulang ngambek atawa ngahulang bungah, ngahulang bingung. Da sigana mah cek abdi kitu oge. Heeh. Sigana mah siga sadar gitu tah cenah teh. Urut mitoha teh. Sumuhun. Jadi ayeuna kumaha? Ayeuna ge kadarieu sadayana. Arek kadarieu. Sumuhun oh juragan istrina atuh patilasan bapak teh ka dieu. Lain ari ibu kemana ibu? Buka tuh. Ke pasar pira juragan? Eukeun bae nya. Susul Tapi da atuh. geus lain geus dibejakeun ieu kajadian teh malah geus nyaho. Hmm. Tur geuning manehanna nu ge anu geus sakitu mikanya ka budak. Jadi kuring terasa deudeuh ka pamajikan teh beuki lelebeuki anteb Mang Aspel. Ku ayeuna kajadian pamajikan kuring mikanya ka anak kuring. Sanajan bari jeung teu milu nguruskeun ti leutik. Lain atuh buru-buru ka ditu siapkeun bisik ayeuna ka dieu. Bade ngajalak moal ka Empang juragan. Oh, sabisa-bisa bae kernya saya diakeun naon anu aya lah. Tuh, Urang tuh suka geuningan. makeun. Tuh, Pak. Allah. Iya apa lagi dia, Pak? Punten. Mangga linggih, Pak. Wah, Nah, damang gitu teh. pangesto menawi sawangsulna Bapak teh. Iya, Bu Mina teh. Sareng emak geuning sararumping. Alah. Sumuhun. Teh? Ararisin teuing nya Nih. kasumpingan ku sepuh demung sakieu kaayaan menawi teh. Daerah teuing da mama. Biasa. Lain reuas si Karmo jojo teh. Sumuh. Naon nya teh dedeh di dieu cenah. Leres manawi anu ngahaja ku abdi teh pun karmo dijurungkeun supaya unyuk uninga ka mama ka ditu rauh ka ibu. Anu dipimaksad mah teu aya sanes. Mana ayeuna budakna? Aya di lebet. Mama. Deh. Kah, Mu. Nah, Siap asa tubuh mama itu lah. Asa culang cileung ai anu boga imahna teh. Ka mana ieu teh? Sanes pun bojo teh nuju ngabantun pun anak. Da eta hoyong cocokan sur alah maklum si bungsu teh atuh mama ka hoyongna benten tinu sanes. Upami hoyong hiji barang teh carekna kedah dipeser ieu da teu teu atuh. Biasana aya. Kedah we pun anak mah eta nu hiji. Sok ogo bungsu. Raksaat Production. Mohon kitu menawi. toh sabaraha hiji tinu ayeuna Kang Parto? Ah, seueur min akang mah aya ari kana setengah losineun. Alhamdulillah pangeran masihan ka percantenan ka akang. Beunghar. Ya kitu we manawi atuh mama, Deh. sareng ibu. Kemana dedeh nang? Aya Dedeh. Bu. Deh. Ibu. Aduh, mana di jero wae keur naon teh teh? Betah dedeh di dia. Betah, Nek. Dedeh tos di aku ayeuna mah ku bapak. Syukur. Hampura we dan Pardi ibu teh rumasa boga dosa. Ah. Teu aya dosa di lebah dieu mah. Geus atuh deh. Oh, mah Terus ieu teurik wae. Ah, bagi jeung nu jadi bapak. Sumuh. Ieu teh kieu cep mama oge bareto teh lain ngoretkeun dah mungguhi manusia mah aya paribasa. Al insanu mahalul hotok. Tah, sok atuh Sawangsul leres. Ayeuna mah leres. katemo cep teh geus geus hebat geuning. Ah. Cenah eta budak arek cing di dieu. Heuh, ari cara mama mah. Acenah ulah arek dibawa deui ku mama.
Nya syukur lain gitu ibuna. Nya mamana da di dieu nya memang bapana kawajibanana kalayan ayeuna meureun anu jadi indungna di dieu geus mikanya syukur mamana abdi mah bisi budak hayang di dieu boh hayang di ditu ge moal di sisi kudi. Ari ibu ayeuna naon teh bohong ketang Kang Pardi. Abdi ge lain ngoretkeun ari tos kieu mah buktina nya abdi bisi puguh teh jeung bapana barudak. Leres min ari leresan eta mah ku akang eta mah budak mah kaditu kadieu. Keun bae ari budak mah di ditu malah ku akang mah moal arek dibawa anu penting akang hargaan ka salaki mini. Nya atuh. Lamun heug ayeuna ku akang ieu budak dipaksa dibawa balik ka rumah tangga akang sorangan sarua jeung akang teh nyinggung paraosanana tuang raka. Nya nuhun we atuh ari Akang teu mikarep ayaha anu sakirana matak nyilakakeun ka urang duaan. Ku pasoalan nu jadi anak. Tuh salajengna ka mama mugi-mugi ngahapunten. Kalayan pun anak anu tangtos manawi bade di jurung mulang. Nanging upami teh pun anak aya karep hoyong ka dieu mugi ulah dikoretkeun ku mama boh ku mimi. Moal. Oge di dieu da moal di bentenkeun perkawis kanya percanten cep. Sanos bari saur mama tadi yen abdi parantos kieu kaayaan ari dunya mah mung sakadar titipan, dunya mah mung sakadar pupulasan. Balik ka alam asal mah nya kitu teh we. Mama oge upami budak ngadaekeun cep. Upami budak teh daekeun nya moal dipaksa ku mama oge. Coba tanya ka dunya ibuna. Dedeh ngadaekeun balik teu. Kira-kira dedeh betah di dieu. Ari nek mah moal ngajurung-jurung. Betah di dieu nya. Bapak dedeh atuh di ditu nya emang nini dedeh, aki dedeh jeung indung dedeh. Di mana wae ayeuna mah betahna di ditu dia oge sarua wae. Bakating ku ator pina ibu teh. Aduh ibu teh mah nikasi mak lah. Laras. Dedeh. Ayeuna mah bapa lain rek ngajurungkeun ka anjeun lain rek ngusir ka anjeun nya, Cuk. Kaditu ka dieu we ari dedeh mah. Sanjana mah min. Akang teh. Ieu cai atuh juragan. Oh, bener Mang Aspel. Hapunten we manawi teh pun bojo nuju teu aya manawi mah. Geus tong ngarepotkeun deparantos cekak. Aspel sok bawaan ka di Aspel. Mangga atuh ieu. Mang Karmo tong dijuru ka di Mang Karmo, Mang Karmo. Jadi ieu cai. Dia Mang Karmo aleut ya. Malah kieu we manawi kaayaan abdi mama ieu. Ibu kah? Ini segala aya. Nya keun bae meureun da milikna Pardi min. Arek milu balik ayeuna rek engke wae. Kina atuh dadeh masih pengker ya bunya betah kena di dia sareng bapak. Bisi rek nyenong oge pek bae kayak beja ka ibunya. Ibu anu di dieu. Ibu naon atuh teh Kang Pardi jenenganana. Atos we. Ari tos kieu mah urang teh sanes iwal teh kedah manyangkeun babarayaan. Terus cep ku kituna mama ulah kirang-kirang ngapunten ya cep nya. Sawangsulna manawi. Sumuhun atuh Den. Ulah kirang-kirang ngahapunten we anu kapungkur mah kapungkur ayeuna mah tos. Sumuhun leres kitu manawi nu pimaksad ku abdi oge Ibu. Daina tos dumu kitu budak teh geus nyahun di bapak. Sumuh. Arek di ditu heuk, arek di dieu heuk, ai mama mah janten sanes kirang sono itu cep. Mama teh seueur uruseun di ditu teh lah. Bade permios wae teh. Atuh sanos barina kitu ku emutan abdi mama sanes babarayaan urang ayeuna teh. Ulah kahalangan ku talak 3. Raksa Art Production.